Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia wargi simkuring di mana ayana sehat walafiat salawasna. Berujung tepang deui sareng Mang Ai channel. Barangkal. Ya saya murid ya. Putra ya, Adep. Iya. Adep. Iya nyari ieu mah. Ada mah. Ada mah kasar. Papungan gitu, Nak. Nostalgiaan. Ya, Yang cinta masa lalu. Iya. Dalam video kali ini kami menampilkan bagaimana keakraban orang Sunda sebagai perilaku yang jauh dari saling membenci. Ketika bertemu selalu diselingi sempal guyon atau senda gurau yang tentunya melahirkan kelucuan sehingga pertemuan menjadi menyenangkan. Itulah salah satu karakter orang Sunda. Selamat menyaksikan. Dadah. Dadah lagi sekali lagi dadahnya. Lihat sini. Kisbahnya mana kisbahnya? Kisbahnya mana? Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Raya sesaat. Ya tahu. Jalan. Serepi. Sahaya dia. Madaman. Sarang sama di bumi. Nyalira. Oke. Pemirariankeun si Teteh. Keun emang biasa. Saha eta satu. Oh. Saya Teteh. Saha enak makan. Ya Allah. Sahaya teh? Buka punya. Teteh tamu gitunya. Saha ya satu. Damang mawat. Alhamdulillah yang sadamang nak kieu we nya. Tos rengkol. Kamarana baru dah aku ditiiseun. Duka kamarana teh nya atuh. Itu mah nanti minten ka mana? Meja bobo gitu. Ari biar udah disusulan saha? Eta mah rencanganana. Menurut disusulan saha itu mah itu. Di Teteh. Saha teh teh? Lima. Nyima. Oh. Iya tadi rakana teh. Dari saha rakana? Raka jam eta ngontrak dirinya. Saha? Cekat meh Mangaep. sanes di urang sani ngontrak tadi. Ini mengaip mandi di sana. Nah, di temui tarang pernah. Ya, Cara pernah. ya, tarang pernah. Main di pelong, main. Nanti, nah, kamarana di atas di tarang dia. Kamanya, kena ingatan di pelong di tarang dia. Soalnya dia, jadinya. Ini. Keun wios ada amang ieu gini balik kita ngalangkung hadieu. Kan biasana kaneuteun. Kamari kontak sareng Ima nya ke lamun kayaknya habis sindang cing sono ka Mawat. Atuh pirakunya teh sina. Alhamdulillah. Gini nanya ilmu terbiasa kene gara-gara jama.
Sabaraha Yuswa enak mawat. 85. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Deden Prabu. Cuma ini Masih ya di bumi. Aya datang ka Mang. Mending colok abi ka dieu. Ya bukakeun atuh ieu. Nah kakak esok-esok ada kadinya. Hah? Jika esok-esok ada kadinya. Saya atuh teh kopi ya. Tuh, Tara. Cinteh we nu aya. Anu aya we cinteh tong si kopi. Ningali nya ieu naon budak yatim. Masih teh orang janji sih teh hayang anak yang maawat sono sih. Atunya biar aku Aya 300 tahun mah teh pernahnya. Yehel. 300 tahun aya maawat. ayah artinya Aya. Oh maawatnya 2800 tahun, tadi 85 tahun. kita dinas Nya. alasannya Alhamdulillah. Janji eta ka nya Ima. Teh nyanyi ke lamun kadinya abi insyaallah sindang pasono. biar aku aya nih atuh kata ayah deui cari mau nyari rahnya Nya. mau tak butuh balik kieu nya Sok mah ditampi mah. neng atuh naonnya Atuh cekap naon iya atuh. pain nah Ini atas tos. Nih kalau cicing lah ka mana cicing? Aya naon? Aya na kulkas. Kita mulai na kulkas. Cicing lah ka mana cicing? Cicing. caraan Ini dia ngobrol lah cicing. kayak ngarah lamun Nah, pas duhur geuningan ieu teh. Ngarang lami cenah abi namu ka dieu. Padahal teh barang bawa ka kolot ge ta ieu. di gayana di alhamdulillahnya nah ari kan Iya sabi ngarokok. wios Ari kudu lila mah da kudu udud atuh. namuhun atunya teh aya nu nyembuhan Lamun teu rokok kasih udud, tah baren moal hilang ke ngobrolna. aya bensina Aya bensin mah. asbab mah itu Tadi gireun. iya. Itu nyarian di sini. nih kan nyari rahnya Ini mah makanan khas orang Sunda. Mana engko hui atau masalah hui ya? Ayah kui macan mujo di kulit. Dia teh ingkang tarik nyuguhan. Ikhlas. Tarik nyuguhan Nya. nyingkang teh. Ingkah. Kapan tadi teh? Katanya anak hui teh hui. Kemari eta. Hui asli. Kemari eta. Mau ke mana pada? Ari ieu naon ieu teh? Naonnya nih teh? Suka teh enggak ada mau. Udah ngecau naon atuh. Lubi-lubi. Atuh nah barang jeul ngaranan atuh. Nya mah Tepung ku judul nanya. Geringan nog di bahanna naon ieu teh bahanna? Tepung. Tepung, Nog nog, dicawan. dicawan. Digoreng we. Barang-barang Tepung, nog, dicawan. Heuh jadi Naon yang namanya? kue cau nya, kue cau ngan digorengnya. Ah gitu. Bolu cau digoreng. Nah gitu baru. Kasok rawasan heula we kumaha naon eta da asa karek ngadangu deh. Nah, sering orang teh suka damel. sok neng ngaleut neng di dieu neng tai na neng neng kena di dieu neng Henteu ya mah, ieu mah nih cauna mah gelempeng nih. Tahu ngegelempeng disik-sikan. Lain Pisang, di goreng pisang meureun. goreng pisang kan Goreng di pisang di bajuan aku. cacak ieu mah. ditapas Gitu ieu mah. tuh gini ngarong kafe tuh sok di dieu neng Bade ka saha? neng Bari aya obor. Patau Jalan. Ya, ongkos. pataukeun. Aya Mang Ai. Mamang ah. Alhamdulillah Hapunten nya. sami-sami Da jempling tadi rada tuh. asa ya bagegerawan teh. Tinggal wargi tuh. di dieu neng Kue cau disuguhan ku binyai ah. Aing mah nih. Mantap. Ngeunah keur mah perih beuteung. Beri samu atuh mah teh rencangna. Entong Goreng. di mana rea? abdi tos di Pale Pasar Baru Biasa dari dalamnya larian ieu seneng. ngarian Kang Sarwapeun Wargi ieu teh jenenganna teh mah awat Aduh. yuswana tos 80 sabaraha mah? 85 tahun eta ge diwang-wang teh 100 leuwih. nyari orang-orangnya Sababna naon? Sim kuring nuju yuswa 5 tahun oge mantenana tos kieu. kayaknya Tah abi teh
ieu teh tatanggi abdi, tatanggi simkuring anu deudeuh pisan ka simkuring mah teh aduh kasepuhan. Tempat kelahiran. Tapi ieu teh carogena 2 bisa kalikeun. Pak Entoh sareng Pak Lili. Carogena teh. Ngap. Mang Entoh teh Mang Lili kapungkurna mah. Masih orang yang sama. Toh komo toha menjadi 3 atuh. Nya mah. Jadi ya dia maawat oke 2. Ma Edah jeung Ma Awat. Nikah. Oni. Jadi 3 lawan 3. Ma Awat, Ma Edah, Ma Oni nikah jeung Pak Ento, Pak Lili, Pak Toto. 3 lawan 3. Au. Pak Toto ka Maedah merenangnya. Mak Palili Ka Ma Awat, sama Awat. Ma Oni ka Toto. 3 lawan 3. Nya sepuh kapungkur mah kitu nya. Sok aya alias itu. Neng di dia neng. Oke wae. Hebat baheula teh. Lamun amang di ditu teh anggar kagangguna teh ku kincir. Nya. Amang teh neng apa teh pan mama jolodo gumina teh di kolong. Aramang teh di kolong abi, Mang Aji, Iep, ieu we sahiji deui teh. Saha? Da opatan di kolong we. Di kolong ayam. Asli. Mana aya kuring di kolong hayam. Dia taralit keni. Di karolong teh. Ya Ma Awat ieu teh aduh sepuh. Ieu teh aya deui ieu teh enak tepang deui alhamdulillah gitu. Tamun ieu Mang Jajang mantuna baheulana teh cek ontoh dia teh. Peryogi penituran gitu. Nya. Jajan. Tah abdi oge sok butuh lomari teh sok nganyuk teh ka dieu. Sok nganyuk ka dieu. Saha? Abdi atos abdi mah ngancan dituluykeun we. Kayak beda Bakal kalemnya. Hari acuknya nu 5 pintu amin. Sugan aya orang nyeun lomari nu 16 pintu sugan. Ngantai wes. Tukang hareup paratenya. Plus pantok kamar. Kulkas 17. Aduh. Bingahnya abdi teh nyaan sono ka Ma Awat. Ya, alhamdulillah. Sono ari Ma Awat abi sono teu. Tenang we. Kang tenang, Sok so. naroskeun ari orang kali-kali teh sok naroskeun ai bapak. Tarakan dia yang Suami abi teh kadian ka mana? Ayo di bumi. Barang Jawa teh mesti sedih sakarayapan kitu ka Lagi dieu. rapor. Dasar ka mana? Biasa ka dieu we. Abdi. Apun teh abinya tamelarnya. Kenapa angkat ke sekolah ngalimpah? Mama cing panjang Yuswa bari sehat. Ari abdi mah teu naon kaharina nangan ieu we mikersaan teh bobo di saung butut gitu. Da karesepna kitu, beureun ada bapana ge kitu, Pak. Saung butut kasur butut. Itu abdi di dia kan gitu. Kakak di dia, karena di dia itu bukan Kamari kontakna Facebook. Itu sih nyima teh ieu nyima ieu. Bisa aya nyima lain itu bener ditaruh. Wajahna papedahna dana foto mah geulis meureupah. Tah heueuh. Gitu ya. Katipu baru erek kurang teh erek disalingkuhan. Aku nyaduan pan jajan fotona. Heeh, disalingkuhan. Ah, ieu mah wawu sih teh kepangi. Ah, da nyawa aslina atunya, nyawa aslina semua dae. Erek dipirit mah tadi namanya. Tadi nama. Akun palsu ngawaran obat heulas. Aduh, Ya Allah, ya Allah. mawat lah. Kana di dia eta. Entong teh. ke daya hoyong lah. Mawat atuh urang nyiar bebe duda sugan nu beunghar sugan. Sok atuh mirariana. Nya. Aduh mawat. Aduh, hapuntennya abdi modal gede banyak nih di baheula kene. Ameh bunganya. Sok lamun teu aya abdi ka dieu da pasti ge merungkut teh ciga kuuk atuh. Nya mah Tadi kita sepuh. nunjukin. Mun kitu mah anakna haridengnya mawat teh sugan dibawa ka dupan ka itu. Naik eta teh naon? Pamasakeun roda mah. Nya flying fox. Kagerian. Bukan gitu. Mawat teh nya. Resep anu kitu. Buka teuing ngaranna. Ieu teh anu
Nah, banji jumpingnya maawat sugan tah. Mana itu? Yang tikus seru. Suntik kusruk. Ayo tikus ruk cenah. Bener poa mama da kaci. Teu haram ya. Intinya. Nih kan akan dia. Aduh, Cai ya nih. amat video cing urang reka eta ka maawat tidinya ti si Neng yang eta yang jatuh. Numpang dari Jepang janji kan katanya malam muka dieu teh ieu teh bisi doraka. Nah, gitu kan. Ya tripod dalam bahasa Sunda mengerat. 3 pot. Heuh nya. Nya. Tilu Karena kali bahasa ngepot. Indonesia. Ku bahasa Indonesia jadi tripod, ku bahasa Inggris tripod teh. Tripod. Ngan lamun disundakeun mah jadi Ngerakeun. ngerakeun jadi 3 kali ngempot. Mak kumaha mah eta mah. Sebalik mak. Da geus kadaluarsa sih mama tuh pantani ge ditawaran duda beunghar mung atuh. Lamun ti bojong aya kanang muning. Nya. Tah abdi mah lainna kanang muningna, da pira ku ngahiji jeung muning. Ngaliwat seutik. Kira-kira 50 meter. Anu ngaliwat teh naonna mundingna atawa Nya. Iya muning ieu ngaliwat. ieu kanang munding ngaliwat da lieur atuh. Lamun ti bojong Iya mah anu ngaliwat teh kanang muningna ngaliwat atau muningna anu ngaliwat. jadi lieur aing. Jadi lieur. Rek ngeliat kali lieur jadi lieur sorangan. Ari nu rek ngaliwat ka kanang muning saha? Tadu ka. Saha rek ngaliwat ka kanang muning? Ateh? Muning ngaliwat. Kanangna gitu. Tah belah dituna ya mah urang. Gitu. Da aku muning ge sok kaliwatan eta mah. Soalna muningna ditu mah jalan-jalan. Tara cicingna kanang. Kencarkeun teh. Nya ngencar wae. Ngariung. Aya muning mah paling ge waktosna tos wengi tah aya. Tanapi memeh subuh aya. Enjing-enjing manganclong muning eta. Sok tampi aja. Teteh muning apa lamun ka apal nya malah kanyahoan. Moal. Moal ada muning gitu gareulis atuh. Muning Pengen gitu. aramil. Geura sok ulin ka ditu lamun teu kaebat ku muning. Saya tahu asma gitak naon. Muningnya gitu mah. Gede boy. Gede boy. Lain gede-gede teh di calana nya kayak habis lah. Teka lain naon teu kawadahan jalanan wadah. Oh nu nyieuna. Ngan aya nu aneh dina munding teh nya. Jadi di mana anakan, anakna selalu dikang. Awewe terus munding mah. Mau jaluan. Nya, Nanta jarang na eneng terus. Erek jalu jangan mau jadi ujang. Mau jadi ujang jalu ge anggar eneng. sok anak jelema mah anak mawat nya. Aya Mang Adang, Ya oma. aya Nyai Ima, aya Nyi Mama, aya Jang Oman nya. Mainnya kabeh. Heeh. Coba anak muning. Mah aneh kabeh. Erek jalu erek. Oh. Anggar we. Nya cing buru-buru we kawin deui nya. Di Baik. Baik doa mah diterima. Lain atuh didoakeun dari kawin mah ke sidang mah berarti. Doa mah da diterima pasti. Mohon amin gitu. Tuh si Mage gumujeng nya aya abdi mah ka dieu mah tuh. Jadi we itu ngahibur. Mama kade seurang mujeng sok kitu. Kan wae mah. Da ka abi mah doraka. Lamun abi itu kalebet mah doraka. Eta mah pamali moal. Bebas sekolah. Bebas. Nah, lamun abdi teu ka dieu teh geus asup doraka mah. Ngaliwat teh nya teu nanya kan tuh. Nya tuh. Maawat teh selalu berdoa untuk saya. Jadi ini teh berjasa di kehidupan saya teh. Itu saya teh naon. Abi. Kaula simkuring. Nah, gitu. Cenah mah nu nyusuan ti leletik Nah, nah gitu. Ini maawat. Di susu teh naon intina mah lain susu nu jasanya. Maawat mah Pak. Mun ka budak teh deudeuh kadek budak saha wae maawat mah. Jadi intina mah dirorok kitu meureun. Maawat mah rek budak saha wae.
can aya nu pernah disinter kata napi dicarekan tapi disentak ku maawat. Paling digebuk hungkul. Budakna eta laliwat. Apunten zamannya. Ulah eureung ngadoakeun abi nya mah. Tentenane atuh ngadoakeun. Oh, tinggal. Maawat we rencana. Nah butuh dijemput gitu ku abi. Bisi mah hoyong anjang udah dijemput cenah ku Dijemput abah. bae hayu nya bisi rek langsung kan itu ka kolam renang hayu. Orang wajah. Bukan guling-guling. Urang sadunya kudu. Padahal orang mah nya aya kana rokoma setiana leuwih ti pamajikannya. Ah sia. Nah, ada Kumaha, ada Kak? Kumaha? pemajikan mah dokter modal mau marengan gitu. Ari udut mah marengan. Udud teh leuwih satia tibatan pamajikan. Lantaran pamajikan lamun ka WC tara milu. Tah tahungkul we. Baru rugi jadi rokok. Kalau itu bawa Di babawa geus kuntung balotangkeun bakar kabeh. Irian ta jelema ieu nu ngomong kita. Sanes simpuring kan. Nyebut satia tapi jisin truk. habis manis sepah dibuang we. Pamajikan jeung rokok satia keneh rokok majarkeun eta ieu nu nyariosna tah. Sirek dirempuk salam dunya kok. Tah, tapi kita setuju atuh. Tinggal pamajikan dibawa ka WC atuh. Ternyata kan tinggal ngaraoskeun we atuh istri sembangan gitu nu jadi WC. Oh, ada perbandingan yang salah. Kali-kali mana kasut sama rokok tuh lo ikan bawa pemajikan. Oke, awas dan ke pentingnya. Lamun nyampeurkeun ka pamajikan, sia. Tinggal Eta teh ikeun. kadang-kadang ku awewe dititupkeun. Cek awewe teh rokok mah satiana leuwih ti lalaki. Cek awewe nu resep ngarokok. Naon sababna aing keur modal mah ku rokok di baturan. Pamajikan mah salaki ngan. Oke, lamun rek sarenya, penting lamun rek KS ye. Oma, bikeun ya udud. Dul we. Oh, dia perhatian. Oh, anu satia apa? Geus cak namanya kasaksian di alam dunia. Jauh kan namanya udud. Aduh. Setiap palbak WC. Emang geus kudu diperkarakeun. Kenapa asalnya pelecehan? Kudu sidak ieu mah. Pelecehan ari pamajikan disarwakeun jeung udud mah udah sejauh tanginya. Kudu sidang ya pokona mah. Kan bisi pengacarana kuing dibere alam cuma nu kieu mah da dihirupan oge. Lukakeun atuh mah. Tapi nabina pemajikan disarupakeun jeung udud atuh da. Agak kalau Kakanannya dapat Pokoknya di sebelah kenca teh aya ieu BRI belok kanan. bahasa nu balik ulah sebelah kenca bahasa Melayu Sebelah sawala. kiri ada Bank BRI, sebelah sininya ada gang. Lebat we kitu. Lebat. Oh, gitu. tuh masuk. Sebelah kirinya ada Bank BRI, Ya, sebelah kanannya ada gang. ada gang. Ieu nu ieu. Saep ka nunjuk kan. Bahasa Melayu sawarenya da teu pantes. Punya sebelah kiri, sebelah belokan pasar. sebelah kenca, belah kenca atuh Nah, gitu. antara pinu paling kiwa. Antar lah. Apaan salira ge pendaftarnya imah mana lain keur cicing di jero kamar mah. Aneh, itu kalau di karam, itu pernah dari karam. Keur pamulinannya. Cuma pas pada dikencarkeun. Lain hari baheula kumaha nya eta bobogohan heula teh jadi 2 bulan kan. 2 bulan bobogohanna. Kenapa daek kan kieu? Kebetulan dari itu saruas nah, betai kan oke. Jadi jenah naik. Daek. Naik ya naik. Ari abdi mah jeung itu sudah ditipu abdi mah. Nya dalam motor ditipu teu daekeun. Urang ngaku ke anemer sagarupa. Anak Tapi nami mah enak anger mah awat. Anger. Nya pan kamari tos Ma Oni, Ma Eda, Ma Awat. Nya Kami di dia mah mawar tempat katongo ka Cigareleng maeda. Ma Eda. Ari ka Ma Oni di ka mana atau lompat ka mana? Aya eta mah baheula. Oh bahala ke dieu ke gadisnya. Tapi lamun ka Jakarta mah jadi lain tah. Nah, Lain. Hah? nah, Oh jadi Anandi. tegang-tegang buku pembunuhannya. nya sok ari tadi tenang suka bumi tenang.
Ngake deui teh. Ngake. Dek disuruhan dahar euy. Nya bade. Tapi rencana meser. Hantem tadi itu dahar kali dahar deui wae. Aya deungeuna eueuh. Teu aya nya tapi meser. Rencana mah aya om. Baso tahu deui wae. Rencana mah tinggal ngajiringkeun. Aya rencana mah aya pan ieu nuju ngariung teh ya. Punya aya sangu jeung baso tahu atuh dah. Teuing kan deh Asa kutu nyara rambung teh nya. Tapi baheula ge sok tuang di Maawat teh. Jeung sambal tarasi. Sambal tarasi tapi si cengekna teh garede keneh. Direnosna teh da dina ieu naon dina coet taneuh teh ya. Sanes garede meureunnan baradag keneh. Bari ieu teh bari malet. Aduh ngelos malet ban kieu we. Malet aduh. Ya bener. Apaan cenah geuningan leuwih geunahan perlukan tarasi we. Kaalaman meureun operari Kaalaman tarasi garing menang nyangrai. Kaalaman. Dan Maawat sok bekalan baheula pan. Sayurna geuningan sayharang di pecinan. Sayurna sayharang di pecinan. Iya bener. Aslina om bambu mah kaalaman. Sayharang di pecinan di uyahan aslina kaalaman. Ya osok eta cai herang di pecinan Pecinan di uyahan. keur tandangin sakira deuk kieu. Nya bener baheula mah aya cing teh di pecinan uyahannya. Uyahan. Aya Angeunna teh. Hayong lada di renos cengeknya, lasiki. Cengekan basi. ku wargi Mang Ayi mah moal kaalaman tah cing teh di uyahan di pecinan. Tuang tehnya Yang ngokuahna sangunya. gitu. Eta bakat kunaonnya? Bakat ku lapar. Bakat ku hakangeunnya. Aduh. Bakat ku lapar naon anu aya gitu. Geus nya tong kuprak-kuprak wae lah. Sugan teh keur eta, sugan teh keur ngagoreng. Sugan teh ngagoreng asin. Moal era ah. Era balik atuh da urang teu mahanan. Sok beakeun heula cenah masa muda. Sok urang rumah tangga teh. Hayang wae uwil. Da masa muda nangis di beak Ya, coba kamu duit ya. duit. Beakeun masa muda, tempo kolot eueuh duit. Jadi Ngajadog di imah. eta paribasa eta teh memang halus oge paribasa eta teh. Anu karasa kudu dia ayeuna mun diajak ka mana-mana kan teh sok aya malas gitu. Malas sih Karena uleman. Orang juga mama gitu kan. Orang juga mama. Tapi lamun diganti pamajikanna mah teuing meureun. Lain udah mah teuing. Mungso teh babarengan jeung pamajikan nu ayeuna. Mun diajak itu kan dia nolak ieu mah nya. Nolaknya pasti atuh, tapi lamun jeung nu anyar mah moal teh da. Nyai sia tah. Salaki teh kitu gawe. Aya bahan moal serok itu keur salat. Lumpat. Kabina-bina ieu mah ka pamajikan teh atuh. Mun ngomong gitu tukangeun atuh. Ieu mah hareupeun mitoha. Hareupeun mitoha, aduh ampun. Jadi ku geus beak masa muda teh geus maralas. Nya eueuh beak masa muda da anu geus sarwisan kieu nya kayo yang muda. Ayeuna masa kolot teh nama. Ulah kieu pan urang sarumah tangga teh pagawean ulin terus. Ulin teh leuh ulin bebarengan aya ulin sorangan mah kan. Lucu gitu. Ayang mau ulin uang. Ini produk pemajikan. Produk pemajikan. Nah, namun ganti pemajikan itu udah kulin teh. Ganti-ganti dadak perlu usahana. Lain ya mah rek putih cak herang we Ada. usaha halus udah semua ganti Ada pemajikan. ulah make lamon. Kalian make lamon. Jadi kumaha itu? Apa adanya. Dari manu aya we nya. Ya. Alah, udah pun pasti we ngomong gitu soalnya naon kadang nyeuna. Bae asa senang. Alah. Ieu
mah balik kuring langsung dicakar tongong. Balik kuring di tongong raca jeung beungeut. Kuku. Aduh, Bang Berengkrong. salat mah tong eta salaki nyi. Deune salaki mah da mau ka manajigna. Kadang atuh da salat mah make ceuli. Nu penting mah ulah diagur ongkos we, geus salaki kieu mah nyi. Geus naon. Ulah diagur ongkos saroheor. Untungna teh tara dibere nyakal duit teh da eueuh mah. Aya nomor pasti we tah. Lamun dibere nyakal duit mah Pakai jajan. Kewaniannya terluasan ngomong pakai beger mah. Terluasan Pakai beda. jajan. Jajan. Begitu orang ngomong kedek beger. Sorry nyeri kulit banget. Pakai basana ya kalau karena Kulit beuteng dan saparna beuteng, da beungeut mah tara ngiluan seurinya. Kurang sapanjang nyuhun sirah nu ieu geus 300 tahun nya ieu. Kakak ngadenge seuri nyeri kulit beungeut tak justru eta apa nama di komen atuh. aing mah sok loba nu Apa arang aja sama di komen atuh. nyeri kulit beuteung. Lamun aya nyeri kulit beuteung geus serian teh nya. Sebenarnya mah nu resepeun atau di lompongkeun mah. Kemana tuh pulang anting wae nya? Cici. Meni geus heureung heula atuh lieur. Apa ngajar ngarah dia? Anu tidak disengaja heureui. Tina entok. Anu tidak disengaja teh heureuna. Tina entok cikan aya teh entok. Gitu mah tuh tong boro-boro jelema entok we digengeureun. Lamun teh tingali entok cenah. Buku etoknya ditinggali. Ya anu geulis di ieu. Di salah diomongkeun we. Nu goreng komonya. Mun geus ngariung jelema nya, kadang-kadang sok ngomong ke jelema lain. Tanpa sengajanya. Da lamun ngarti mah bahasa entok gitu sarua entok ngomong ke urang sebenarnya mah. Eta teh ngarukan. itu cenah jelema goreng paket gitu. Cek entok. Halus keneh aing ngage boy cenah. Eta teh entok bikangna. Entok bikangna teh lamun entok daunna kitu di sarua. Itu cenah leumpangna cenah. Mun ciga aing eta teh. Sarua eta entok hayang sok orang mun jelema. Tapi kami ini Ayo. Ma, abdi bade permios nya. Anu ulah eureun-eureun ngarongakeun abdi. Puntennya. Punten ieu abdi tuang dituang abdi teh. Tapi mau dibekal. Nohonet begitu ang oge urang teh. Ayo nya, badak ada di dieu atuh. Abdi bade uwi heula nya. Asli eta rek we asli. Nya asli uwi heula. Sebentar naon ya, lah. abi ngomong. Da sudah teh kuat kata salah teh dia. Siap tarehannya. Maki teh atuh nyanyi uswanya ulah yang hapuntennya anu saanya Tahun bisa dilongok. Sing panjang yuswa bari sehat. Amin. Aminnya sing sararukse. Ieu deui. Dadah we ah. Dadah ada ya mah. Beda cetak umur. Beda cintanya. Eta si nunggung beli di sedek gitu ah. Mending ibadah. Teh. Pas jalan-jalan teh. Lama. Nya ada tolat tuh. Ketika bertemu selalu saling menyapa satu sama lain sambil bersalaman tentunya dengan perangai yang cerah ceria
ditambah senyuman yang mengakrabkan. Wargi, sampai di sini dulu video simkuring. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Ampun paralun teu kumawantun, hapunten anu kasuhun. Boh bilih aya anu kabadug harigu, kadupak dada kasundul kalbu, si hapunten wae. Pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Untuk bisa mengikuti video berikutnya jangan lupa subscribe.